muga babeku tiasa nampi naon rupaha sembah hareng oge kalayan kabingahan nyebe diterima ku dewe oke teh kakantun kalancek aing anu pege anu tepuguh mana hareup mana tukangna kieu teh karek mimiti ngomong teh karek der sia teh mundahar teh mah karek si banyu nah sia teh biasa we tong molotot goblok atuh sia teh geus ari aya piomongeun ari eueuh ditanyakeun wae nya ditarima ku si dewek ya ditarima ku dek oge gareng nuhun we kitu mah atuh salajengna Bapak naon tina naon rupihal kalepatan ageung sareng alitna muga Bapak tiasa ngahapunten kana kalepatan abdi margi teh ngarumaoskeun dikikirik nepi ka jadi acreuk paribasana dileutik dugi ka mangsa ayeuna ta can tiasa nyugemakeun kanu jadi bapa ngan ukur ngahese capekeun jeung nyusah payahkeun we tanpa lah kena mulang tarima abdi teh masih keneh hirup dina curug bapa sasacan gaduh padamelan anu pugu da bade digawe ka pabrik abdi umur teu nyukupan pang-pang nama huntu karehol ana ada lain polisi aing teh nya numawi di lebah dia nyuhunkeun dihapunten rupiah kalepatan Pak abdi oge sami babe naon kalepatan hareng margi hareng rumasa gariha ngomongna beda jeung bapa mah geuning kitu salira anjeun abi mah aing maneh we nya da loba gaul diinduk maneh mah nya kesalahan urang pada saling lubarkeun hampura leres komo bari jeung dewek teh meureun goreng patutna oge kolot kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan nu jadi anak najan dina teu menta hampurana oge dewek teh geus kabeh geus bukakeun panghampura ngan meureun dina lebah dieu ulah dume hampura benang dipenta der kasalahan dijieun-jieun leres ulah dume hampang jeung murah tapi sawadina urang salaku makhluk utawi manusia dipenta ngaronjat dina rupa hal bidang kagiatan anu aya patula patalina jeung perilaku hirup sangkan urang teh hijrah tina laku lampah goreng kanu jadi hade ya leres komo bari jeung ayeuna rek nying hareup taun anu anyar minangka muka lambaran anu anyar pala sipahna teh lupa nya alus oge kitu ade nya atuh aya pikeun saeunaon naon ieu teh tan saja jeung ajeng Bapak ngangkilingi ya abdi ka dieu nah kedah aya deui anu kedah diangge dina mangsa abdi ka kebon kitu tah rek pepelakan atawa kumaha ikeunun we anu aya patula patalina jeung kulawarga cu leres mohon pe kieu ja dewek salaku kolot anu tadi geus nyarita dewek teh kanyaah kadeudeuh kawelas kaasih kanu jadi anak dibandingkeun jeung gunung anu ting jalegirna di alam dunya masih keneh gede kana kanyaah dewek kanu jadi anak leres hal anu normal anu dipibanda ku tiap kolot kanu jadi anakna leres engke jaga isuk jaga ninggeto bakal kasorang ku si lain kasampeur ngan parendene kitu dina sagedengeun kanyaah teh aya tanggung jawab anu leuwih gede naon sababna ari jalu koa muna ala nisai ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe mun seuk eta awewe geus boga anak keturunan dewek meureun jeung anakna dewek teh mamimpin teh jadi lahir mimpin batina
Dina lahirna getih satetes ambekan sadami nyawa jeung ragana buuk salambar desi lain kabeh teh nyata tanggung jawab dewek sorangan leres atuh batina anu sasatna kudu dicebor ku aturan agama jeung dari agama sangkan eta teh jadi lesna hate ameh jadi kadalina ati sangkan urang hirup teu kamana karep teu ngumbar amarah teu ngalajur hawa nafsu pangenyet laras nya timbalan mungguh urang di alam dunya cu urang teh lirin ku Gusti diungsikeun urangnya hiji mangsa bakal kaitu balik deui ka banjar karang pamidangan lembur matuh anu tangtu nyaeta alam akhirat nya dina mangsa mulang ka alam kalanggengan engke jaga meureun engke teh urang baris nying hareup patakonan anu eta patakonan teh nyaeta nyeretkeun urang kana tempat panyiksa jeung tempat kanikmatan nya sawarga jeung neraka ngan pamilih aya di sewang-sewang jeung pamilih eta teh gumantung rupa hal amal anu dipigawe ku urang di alam dunya da itu mah akibat ke jaga mah sababna mah di dieu leres tah meureun dina lebah dieu urang saling geuing saling oboran saling wasiatan luyu jeung kecap nyaeta keterangan wal asli demi wanci manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha angin jalma anu iman jeung takwa anu saling wasiatan ku leungeunna jeung ku lisanna bari dibarengan ku kasobaran ari sobar teh nyata mertahankeun diri berupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kana dirina bedituna ka nagara jeung ka bangsa jadi lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu merongko digebuk kudu merumput lain sanes bulan nu kitu mah modar kaituna saat deui anu bakal bisa nyaaka diri urang lintang di diri urang sorangan eta kudu aya pembelaan leres urang saling geuing urang saling koreksi dina kasalahan malah manar urang kawengku jalma anu husnul khotimah alus katungtungnakeun maut nyere kapuhu leres tah dina batina engke jaga sorang ka urang kahareupna ngan dina prak-prakan urang di alam dunya oge perlu modal dalam dunya teh kudu bisa nyangsangkeun badan kudu bisa nitipkeun diri jadi syariatna dipake hakikatna oge dipake leres da sidik kurang teh ngotok ngowo di pilemburan anu sasatna pakampungan di riksa jeung di mangsa urang digawe sapopoe da sidik urang mah urang tani urang kebon nya eta pepelakan itu ieu mun teh mah urang tapakur ucu tapakur kumaha lamun urang napakuran karena usaha urang utamana dina leres eta pepelakan teh lamun ku urang diraksa jeung diriksa eta pepelakan teh bakal malih mere kauntungan keur urang sorangan mere manfaat bakal mulang tarima na ka urang gumantung kumaha urang melakna tah cacak eta tutuwuhan teh disebutna makhluk anu cicing tapi merek manfaat keur jelema rea horeng simana horeng pangeran mah geus nyiptakeun nyaeta anu manfaat keur urang salarea kari urangna bisa mikir jeung bisa ngolahna mun Pak luhun Bang nu matak dina Quran oge dina Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin hartosna ari sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam leres jadi nu ngurus sadaya alam teh Allah lain atuh sateh ya bapak teh nyarita sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh
mohon Allah siapa dengekeun goblok atuh sia teh make goblok atuh biasa we sia teh sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh naon Allah nah sia ai gaul jeung Bapak Ustad maneh mah jeung ajengan ai gaul jeung ajengan ai ngaku sok ulin we ka masjid ada ukur ngilu ngecas ai mah paingan atuh eueuh tapakna sakedeung ngaji heula nya leres sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh muhun Allah siapa dengar di teh nyepen tadi naon teh sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh Allah nah akeukeukeukeut teuing sia regepkeun kalimatna dicontohan ku dewe contohan ku dewe eta ikat sok cekel ikat sia ieu ieu ikat sok ieu ikat anu cepot nu nutupan sirah teh naon ikat tah eta teh aya hubungan jeung nu bieu ngarti teh pikiran balikan di panggung itu Pak tak kieu kurang tengah ieu iket nu cepot nu nutupan sirah nu iket tah ngarti gitu mah nah itu teh sakitu eces eta jadi sadaya puji nu ngurus sadaya alam teh nya eta nu ngurus sadaya alam teh naon iket beleguk sia teh pokok bener bieu mah contoh pake nah kumaha teu ari-ari sia teh bodoh sia mah balikan deui sia nulian ieu baju anu cepot nu nutupan awak teh naon baju tah geuning piraku teu eces sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh naon jang baju setan aduh ngerti si genot mengerti nage nya saya mengertinya ngerti lagi nu kitu atuh teh sakitu gampangna eta bahasa sakitu merelena teka harti bodoh manehna uteukna kana unyeng sia mah sia teh pikiranna atuh nu ngurus sadaya puji maksudna puji teh kumaha puji ari puji teh saling muji contohna seperti kieu indung kerlanjang bapak keur bujang kurunyungna sia ka alam dunya teh eta teh indung bapak teh papuji-puji pahina-hina nya papuji-puji lamun pahina-hina mau jadi sia mun pahina-hina mau jadi maneh pegek hatina teh saling puji tah eta oge kitu lamun Tuhan kurang dipuji teh dipupukan digemuk dicebor ditalingakeun dirawat engke eta Tuhan teh bakal malik muji ka urang naon mere bumbuahanna mere hasilna jadi tina gawe atuh dina gawe kabeh oge cinetna dina gawe beh dieuna puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis arti heula kanu paneuri puji anu paneuri kanu ti heula puji anu ti heula kanu ti heula puji anu paneuri jeung paneuri beh dieuna puji ka saluhureun puji ka sasama puji ka sahandapeun ari puji ka saluhureun pikeun batur tanyakeunun jeung pentaeun pikeun batur pakumaha ari ka sahandapeun pikeun bereun jeung titaheun
lamun eta dipake ku urang ngawengku kaituna bakal wujud urang teh karukunan toleransi jeung sajabana apana teh cindak tina silih asah asih asuh ngawujud silih wawangian oh kitu nya Pak nya laras marukana nu matak dina lebah dieu si lain getol salat itu ieu tapi laku lampat teu akur jeung batur naon nu kitu nyemeri nah meri nu kitu mah ai mandi unggah poe tapi hanyir ke bawah modar da memang loba nu kitu Pak loba ai rigig santri ai legek di pasantren maca Quran ti budak maca hadis di leutik tapi hirup teu akur jeung batur nya cawadan geuleuhan ka itu teh bid'ah ka dieu dolalah haram teu saeutikna goreng hate dong kikituan sia bid'ah haram bari ngomong geuning saudari men itu bang asyapang benerna asyapang kasawargana tah lamun jelema asyapang kasawargana eta ciri jelema geus salah ciri jelema geus salahnya nah ukuran soleh jeung teu mah hak prerogatif Gusti Numur Beng Alam ulah diaku kurang jeung deui urusanana salat zakat puasa munggah haji eta mah mudagarna kewajiban tong diaku nu kitu dawa akuaneun ciri si laing bakti ka Numur Beng Alam hartina teh si laing nyaeta ngamigawe na rupa pagaweanana jeung eta teh geus ngawengku kewajiban si laing da mogan sia hirup dalam dunya teh nyaeta pikeun ngabdi pikeun ibadah moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajaba keur ibadah segala rupa ge laras nya kieu ieu teh Pak keun masalah eta mah nya Pak heeh ieu teh anu aya patula patalina jeung dulur urang Pak ieu teh Pak naon jeung kulawarga heuh naon bejakeun wae kitu gareng bejakeun geus rame ieu teh keur memunya hiji keur hanut hari bapak boga kasalahan naon ka sidawala nah naon oh nu jeung naon da apa kitu sidawala ayeuna geus rame Pak rame naon ye Pak sabiwir hiji ieu mah ti desa ka desa ngomongkeun ngeunaan sidawala cuceu kitu ka dieu can dina media sosial can itu ieu anu ieu teh dampakna teh ka keluarga Semar Badanaya anu bejana Semar Badanaya teh jelema tutulung anu butuh terletak alang kanu susah ayeuna teh pada gareuleuh ka urang teh pasalna sidawala geus saminggu teu panggih hapanan ka tamah-tamah rame ieu sidawala teh gujrut belah kidul geger belah kaler panggih sakali hari teh pernah panggih jeung abdi teh ngomongkeun bapak cenah aing teu hayang goblok bapak goreng patut teu suka cenah masyarakat boga bapak lanca-linci luncat mulang udar teh tali gadang geus teu hayang aku bapak ka Semar Badanaya mah uluh tapi ka kitu tah mah nyang syarakeun budak nyang syarakeun balarea jelema anu teu jali tina janji cing bapak ngomong kitu si eta nuhun tak kitu bae si eta teh amuing boa ujang naon ditunung ku aing harita ditunung kumaha dicarek naon teu pantes teu uyahan ngomongna teh nanya ka dewek mimitina teh naon ai Semarnya kanu jadi anak kitu ngomongna teh geus teu make tilam bapak deui Semar kayak ngomongna teh sebuah ajen ka kolot teh ulo nah si Kang Uu jadi kitunya beda adatna sabager-bager ngomong kasar oke ka bapak nyebut kitu heuh nah sia make jeung ngomong kitu cek dewek nya nya ka itu ka dia ge karena jadi anak mah lamun heueuh nya Semar mana buktina teh teh sidawala
tinggal itu anak batur mah nepi ka ngajual galang manehna teh hayang digawe ka pabrik da kudu wae sosogok melaan naon hayang itu hayang ieu nepi ka ngajual imah itu ieu tapi mana geuning buktina nya semar ka anak teh anak luntang lantung sare di mana dibendi aya karep pikeun mageuhan imah dah henteu aya mere baju dah henteu kuring mah rek nanya langsung lamun nya bener semar badana ya harita kungsi nyarita yen bapa teh baheula teh cenah kula wadat sawarga manik loka kula warga sawarga yen otipati jagatna raja ti loka teh pan eta teh adulur bapa eta teh bener cek dewek teh heueuh naon kitu tah widian abdi rek ngagugat sawarga manik loka anjir ngomong gitu sudah wala ngomong gitu jak udah bilah sugan teh gitu sih eta ngagugat sawarga niatna rek mentah harta kaya harta banda dewek asa dipopokan kokotor nanaonan sia ubudunya teuing da lain udagan ke dewek teh kawas anu diwarah ku dewek kawas anu dididik ku dewek montong boga patekadan kitu sia ngajedok eueuh aing mah kitu ka aing uluh geus teh diuger basa mah nepi ka geus eueuh ugeran bahasana geus eueuh ajen anu temah nahog hak dewek jeung si eta nyingkah sia aing teu sudi menyok ku sebelah mata nyingkah hayo nah bawa mama kabdi dewek kasih dawala tombol ke kabdi atuh mertikeun meureun maksudna mah nyontokeun gitu teh didinya teh dewek tepang ide jeung si dawala teh tah paingan jadi rame nah kumaha pak ieu teh pak geus sabiwir hiji loba jelema anu geus ngomongkeun ngeunaan si dawala pan sedengkeun ieu teh aya ngarangan sawarga manik loka teh nu nyicingan teh dewa heuh teu saeutik di dunya ieu anu nyembah ka dewa-dewa ieu teh lamun digugat teh sacara teu langsung si dawala teh nyaeta ngaganggu non rupaha persembahan jelema-jelema anu taklid ka dewa ta teh geus rame aya nu pro aya nu kontra aya nu resep aya nu henteu amuin dulu jang geus rame lieu kapalang baseuh pak uluh ujang aya anak mah tong eureun pedal teh aing teh sedih deui teh kudu kumaha jang eta sugan saku kolot nah teh si eta kelakuan sugan teh muarek baluas kitu teh kurang ajar teh ya kumaha deui ieu heuh sanggup jadi bubur ieu kumaha ieu bu lamun kitu wayahna sing daek jak naon teangan si dawala susu di mana ayana pitah cek dewek pitah ka dieu nying hareup ulah make jeung neruskeun ka hayang manehna ngagugat sawarga era dewek rek dikamanakeun beungeut dewek di hareupeun dunungan dewek Panera Pandawa sadayana bakal wirang heueuh neangan teangan ka mana ieu teh kukuh teh teangan we di mana ayana apruk we kulan uing atuh ka bagian pasar induk Cikopo rek neangan jeung Kang Erik di Karangmukti rek tuh nyatanya ka Pak Haji Solihin nya sugane pagi tanyakeun ka Bapak Cecep juga Bapak Cecep mana Bapak Cecep Acep Sumarna ulah keur hajat eta mah karunya moal apaleun heuh bisi minta dahar si dawala ka dinya nya sugan kitu ka Om Alek Buri Nyai Elas Om Alek Cinangka teh geus ganteng kalem geus jangkung gede anu teh oleh si hitam manis atuh siga dewek ya gendut bapak mah bapak mah hitam medesu teh naon masih depan suram kurang ajar
pokona teangan sing nepi ka panggihna sidawala hah bisi nepi ya kena cepilna dunungan dewek teu bisa nyarita lamun geus ieu nepi ka dunungan sae Pak mangga Pak ayeuna wae Pak reng wayahna we si aji bagian didinya nengelnya dewek rek kapuseur dayeuh rek neangan siap siap clear pendra saweg imbal wacana kacarios di saluareun ibu minat ki Semar Badranaya teh aya leutan ti nagara Astina nu dipingpin ku residorna anu ngahajakna tamu ka Ki Semar Badranaya kulantaran dawala parantos rame wujud salemur eara saja jagat niat anu bade unggah ka sawarga dugi ka kadangu ku Raja Triloka Batara Guru watek wantos jalma anu linuhung ilmu jembar ku pangabisa dina mangsa ieu Batara Guru barang ngadangu dawala bade ngagugat ieu residorna anu nampi warti narima beja kairing para Kurawa si kapedang Tamsir Garabin Chandra sapanah limpung pakarang sacekelna nyata parantos ngepung bumi na Ki Semar Badranaya salakna dia kebung naon jang recet jang kepung Mas Semar batur saya bagong meureun Pak tingker ulah kaget Semar ya naon akang nah ka dewek jang alah naon ka babe buah Bang Emok Pak dingin jeung maing mah teh karau cerak ecro ulah kaget Semar saha goblok si teh meuni mikir tukang sia depan aing ceuli aing teh ngajelengeng si teh kumaha mun pegat ti koro moal da aing mah kai teuing ge dalang mah dalang juang itu si teh balias loba jelema delak greng heueuh nya ulah kaget Mar lu Pak si Ajo saha si Ajo teh residorna mana karab residorna jeung Ajo apa ngomongna kitu Ajo tapi bener aduh rek naon ka dieu nya rek naon le jang bawa apa anu aya batal-batalina jeung si dawala amuing teh le jang kudu kumaha aing cu si hareupan we geus kieu kajadianana tuh pan aya paribasahanna caraka data sawala anak cilaka bapak hideung bapak wa sikana kumaha jauh-jauh atuh wayahna jang ka tukang deuk jang duh kumaha duh Pak euy reng euy pindah ka tukang sia lain bisi macam-macam aing rek kasalah bedog ulah jang bisi gitu lobaan gareng teh alah da aing mah masieun gulung aing ya si eta mah mereman hirupna teh kumaha sia lamun itu datang di tengah mere duit tarima we duit mah ngajak gelut jeung aing ngalikeun aing geus singkir ieu heeh sampurasun rampes yak lingkih ka dieu daratang ka dieu euy kunaon reng arek kunaon sugan teh bobok korsina eta digorogotan ari diukna kali sia tutup kahareupan belegu ka ing tukang teuing ieu nah teh si eta torong-torong sawarga sua sia we kelanjut teh undung kokotna eueuhan cacak eueuh kokodan 15 kabayang mun kokodan
kokodokna ke beunang loba eta nya mikir maneh kokodna aya goblok mau kabogoh henteu nah rajin goblok hiji sieun sia mah janten ieu teh sareng pun anak dawala anak si lain dawala euy tangtuna ieu teh lain saurang dua urang malah tanya ka itu ka dia loba jalma-jalma anu rek daratang ka ieu patempatan ngan meureun pada teu apa aing ngaran dawala anu mana da meureun aing mang loba informasina tangtuna muare kapilaan ku batur jeung deui ieu teh nyata para dewa geus mere hadiah sing saha jalma anu bisa nyangkal si dawala turta dipasrahkeun ka yang pati-pati jagat nata batara guru mangke inget bakal diganyar hadiah jeung dikawinkeun ka bidadari ta ame si laing salamet ame si laing waluya di patempatan turta lugina hate pasrahkeun anak hiji meuy tong disusumput aya anak jang kumaha deuleu ana bejakeun teh apa urang ge sidik urang teh sarua liurna kudu ka mana neanganana ceun simkuring upami saya masalira percanten ka simkuring ieu teh pujeng hingga batur simkuring oge terterang di mana ayana pun anak si dawala mar jengkol aya usumna euy ekol mah eueuh tangtu akal-akalan si lain ngarti daeng oge kolot nyaah anu jadi anak teh ngan keheulaanan ai anakna geus ngoreksakeun salarea mah keheulaanan meungpang ya aya keneh kaula masih keneh leuleuy kaula mah peuyeung teuing batur mah geus ngabeko ka ieu mah teh hah bejakeun mar bejakeun hideung sia teh bisi ti ala ku aing burihna sia dikongkorong ku aing burihna mun masjid dengan bejakeun gede hulu tuh si botak tuh deket ku aing tinju tinggalikeun geus coba ke fisik lah sia ke fisik simkuring teh terang duka di mana ayana malihan mah simkuring teh tadi baseuh keneh nya eta bade orang pun anak ieu si cepot pikeun ngelarian laratanana di mana kitu ulan abdi teh wantun sumpah saksi bumi saksi langit cicing sia tangtu si lain ngacerke pakameng melakeun hah ayeuna mah di mana ayana bisi ieu mah bisi engke ninggangna si dawala eueuh yakin tamiang murid kapitis yakin si lain si cepor si gareng bakal jadi korban ku ayana ieu kalakuan si dawala kudu kumaha deul ja aduh saena rah-rah we rompok simkuring sakieu alitna meureun panginten dihandap di luhur digigir di kencang di katuwo ge mangga ditinggalan bilih teu percaya mah yakin moal aya di yakin ngan pasti disebutkeun di bade disebutkeunna di mana bejakeun mar simkuring teh terang kedah kumaha syur ngawalerna da upami teh mah awak dipencet kajen pereja simkuring teh terang sing demina nah teh si eta nepi ka ngalilakeun waktu sakali derek nanyakeun di mana ayana terang nu aya anak teu jang aswata mah ya karep sini teh mungkeun dada si lain kudu wae make kekerasan jelema kieu mah kudu dikasih nu kieu mah sok ke ketua satpol pp kayaknya ketua tibu punten ama Semar Patranaya simkuring nu apa kaula saha tantosna juragan Aswatama kaula teu bisa leuleuy seperti Kangjeng Rama Kangjeng Rama anu sakitu bijakna Kangjeng Rama anu sakitu solehna nepi ka di aku gitu asal pangsoleh yen yakin Kangjeng Rama teh hiji jalma terus sing baru teraing kusuma teh sing teraing andara wirid teraing dewa kamanusan
para ratu Mika Yungun para menak Mika sarap kolot ngesto budak era dengan Mika dede kakang jeung Rama tapi keur kaula da kaula mah jiwa muda Dua orang mah beda atuh. yakin gua bisa leuy saperti Kang jeung Rama bejakeun sia Ya. Allahu Akbar Jeung takbir. tasbih ngample daun gereng tasbih mah tasbih ngantar salat keterang si kudah kumaha si puring ngawalarna ai nista maja utama kaula geus jarita kaula teu bisa leuleui na kumaha sia bejakeun cenah kumaha bejakeun dodet wae ngeura kapan kedah kumaha cumaritana nun bener saya sia terang aya anak kitu balukarna Mamalana gitu akibatna. kitu akibatna sia teh leuh Barukana. aduh bapak aing ditonyok Ditonyok reng tuh. aya anak naon ieu teh dibejakeun moal terang aya bejakeun Kesbak deui uleh. sia salaku anakna ngajedog bapak di tenggelan kitu Kalah sicing. leutik puri anjing sia teh teu make anjing atuh biasa we goblok atuh teh sidik aing teh keur mikir ieu teh dibejakeun moal mar bejakeun sia bisi paeh goblok ya teh terang kedah kumaha aya ya haling Ya, haling rek naon sia teh haling ai geus kana fisik mah anak bagianana haling bagian anak ieu. kolot mah cicing nyerekem di kamar rek naon sia teh haling ulah pasea jang hadena ulah pasea Halusna makin tapi lamun mundur teu bisa mundur maju teu bisa maju balik cet ka itu ka dieu teu leuwih diponah wae jeung rek nepi ka ngancam nyawa rek kumaha aya hak pikeun bela diri da mah bakal bisa bela ka dirina tang dirina sorangan mun bisa eta oge mun teu mah awas ya haling haling kolot atuh. tong pas ya haling reng haling tuh anjing saya teh si bakong teh siapa Sudah eta mana. Adatna gitu modong ya. kamana si Semar ada ya abdi anakna ulah lawan penjaga bapak sumun daud teuing eta si Semar kakak ngajar teh goblok jelema teh Oh, kumaha ieu sepuh rek taos ya lain rek naon masa teh terang ulah teu apa. pun bapak teh terang di mana ayana kakurung simpuring sanes akon-akon abi teh sanes payer teh mun api-api pan bahasa Inggris teh payer teh nya nah syedan aing nanyakeun lamun anjeun hayang salamet jeung bapak anjeun bejakeun daula di mana ayana terang demi Allah abdi ulah cek abdi ge wantun rah toh taro satangga simpuring beli uningaeun teh mah da itu terang mah kedah kumaha abdi teh ai sia teh ngomong teh nyaan muhun nganung hati sia maka paragat nyawa dipaehan bae naon aya sia Yo. dileuyan teu bisa diheurasan kakak begitu parna sia teh beunang disabaran tah kitu atuh menyala abangku Eta lalaki. sia nepi ka nenyo kana beungeut aing rejemkeun sia ka aing da bohongan sia mimitina bongan ngungha meuli hayam satelenan diparaban ku bakatul lamun hayang di ajenan lah ka batul cakap
Cocok pisan. Ajenan mah. Meuli buah, meuli semangka. Meulina di pasar induk Cikopo. Terus. Ngan di jalan macet wae. Nya meureun online we meuli deui. Kurang ajar. Kemana we kan? Sia terek manglawankeun, lain manglawankeun kuring teh nyaho. Atuh naon make jeung nenyok aing, da bohongan si lain make jeung. Hayang diung aku dewek pakarek nangtang kana nyawa kuring naon maksudna seling? Untuk Raja Wisuna. Tersopan sia. Na teu nyaho aing pejabat negara aslina. Terus lamun dirinya pejabat negara aslina aing kudu bilang wow gitu. Ya. Orai kawat macok nu gelo. Ya cakep. Syawat gitu loh. Emangna hak asasi kuring laku manusia rek diukur kudu sabatu anjeun nu me pejabat eueuh euy. Pejabat saya di negara aslina ieu negara amarta ya. Sakarep ingsun aing teh pribumi hargaan aing. Ajen pribumi. Jalan teh ke Salarea ieu teh. Terumum. Hayang diarit ku si udan si anjing teh. Beda itu. Alah kama sarua we jeung ngobrol jeung nu gelo moal rek beres-beres. Marek goes. Kalah duman pasukan loba di luar pajar teh. Kurang ajar sia. Jadi sia wani kaing. Sia wani kaing. Seuri sia. Emangna aing teh disieun sia. Sila mu silaing dahar sangu, kuring oge sarua dahar sangu. Naon anu dipikasieun ku kuring? Notifikasi Bangsat pilana. Di luar sia, dor hayangnya. Kurang ajar sia bagong jeung aing sia manjing. Ya bagian aja. Yes. Reng aing mah jeung si Sepot aing malah jeung sia jeung aing sia mah anjing. Tong unyang anjing atuh reng biasa we da sia mitin anjing. Aing mah kumaha batur. Batur kasar ku aing di kasaran, batur lemas ku aing lemas. Dilemesan. Nah, aing mah teu kasar, laku lapas sia kasar anjing. Punten atuh reng, sami-sami. Gareng bageur kulan. Kumaha Gareng soleh, muhun asalira oge soleh. Gareng goreng patut, sia we goreng patut anjing. Tara salat sia mah goblok. Golak teh, sok sia. Dihampelas sia huluna ku aing. Wah, beuki botak atuh aing gitu mah.